Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat, tetap semangat dina diajar moda daring. Siswa-siswi sadayana dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan materi ka warna kalimah. Anu kahiji aya nu disebut kalimah barang. Naon sih kalimah barang teh? Kalimah barang nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupakeun kecap barang. Mangga tingali contona dina layar. Anu kahiji, si Aziz teh jadi panumbu catur dina acara Baturai Tineung. Tah siswa-siswi sadayana, si Aziz mangrupakeun jejer atawa subjek, panumbu catur mangrupakeun caritaan atawa predikat, Baturai Tineung mangrupakeun katerangan. Naon jejerna? Jejerna si Aziz caritaanana panumbu catur, tah kateranganana tadinya Baturai Tineung. Didinya aya kecap barang. Kecap barangna nyaeta dina predikat atanapi dina jejerna nyaeta panumbu catur nya. Janten eta disebutna kalimah barang. Sabab naon? Sabab dina kalimah barang eta aya kecap barang. Kecap barangna naon? Kecap barangna nyaeta panumbu catur. Nah si panumbu catur teh, panumbu catur teh dina bahasa Indonesia mah moderator. Artinya kartos eta contoh nomor hiji. Contoh nomor 2, Ibnu teh dokter. Jadi dina hiji kalimah minimalna nya aya 2 jabatan kalimat, aya SP, aya subjek, aya predikatnya. Tadina kecap ieu, dina kalimah ieu aya subjekna atanapi jejerna nyaeta Ibnu, dokter teh mangrupakeun predikat atawa caritaan. Dokter kaasup kana kecap barangnya, jadi ieu teh mangrupakeun kalimah barang. Urang lajengkeun kana kalimah pagawean. Naon kalimah pagawean? Kalimah pagawean teh nyaeta kalimah anu caritaanana atawa predikatna mangrupakeun kecap pagawean. Terus kitu nya. Enten caritaanana nya, caritaanana SPO pami dina bahasa Indonesia mah nya ya SPOK, tah dina bahasa Sunda mah istilahna JCOK, jejer caritaan objek keterangan. Contohna kumaha? Contohna tiasa ninggal dina layar. Nanang keur dahar. Nah, nanang subjek, dahar predikat atawa nanang teh jejer, dahar teh caritaan. Ya. Jadi minimal kalimat, minimal jabatan kalimat teh aya 2 nya, aya subjek, aya predikat. Nu kadua, Foni ceurik. Foni subjek, ceurik predikat, ya. Jadi ceurik dahar eta mangrupakeun kecap pagawean nya, hal anu dilakukeun. Didin misalkan lumpat. Nah, eta kaasup kana kalimah pagawean sabab dina kalimah pagawean aya kecap pagaweanana. Ngartos dugi ka dieu? Urang lajengkeun kana kalimah sifat. Naon sih kalimah sifat? Kalimah sifat nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap sifat atawa kaayaan. Contohna kumaha? Contohna aya dina layar. Anu kahiji, budak teh bager. Budak teh subjek, bager teh predikat. Ya, bager kan kecap sifat, ya. Budak teh bager. Eta mangrupakeun kecap sifat. Yuni mah judes. Sifat judesnya. Yuni subjek, judes predikat. Sapertos kitu. Atawa Yudi mah badung atau baong gitunya. Eta merupakan kecap sifat. Karena sisa-sisi sadayana saterusna nyaeta kalimah bilangan. Naon sih kalimah bilangan teh? Kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupakeun kecap bilangan ya. Contohna daharna teh ngan sapiring leutik. Sapiring leutik eta mangrupakeun caritaan atawa predikat nya.
Sumur teh jerona 10 meter. Sumurna subjek 10 meter eta mangrupakeun kecapilangan. Ya. Anakna 10. Tah, anakna 10. Anakna subjek 10 eta mangrupakeun predikat. Ya. Kumaha siswa-siswi sadayana? Kalimah bilangan tiasa kahartos? Gampilnya? Ayeuna urang lajengkeun kana kalimah pangantet. Naon si kalimah pangantet? Kalimah pangantet nyaeta kalimah anu caritaanana ngandung kecap pangantet. Naon wae contohna kecap pangantet? Mangga tiasa ninggal dina layar. Aya ti teh naon Bu bahasa Indonesiana? Dari. Aya pikeun bahasa Indonesiana nyaeta untuk. Aya siga seperti nya. Terus aya deui tina nya. Ayeuna urang larapkeun dina kalimah. Dina kalimah contohna kieu. Baju seragam teh aya dina lomari. Ya. Mana kecap pangantetna? Dina. Mahmud teh siga bapakna. Naon kecap pangantetna? Siga. Kuring ti sakola. Naon kecap pangantetna? Ti. Ya. Tak itu siswa-siswi sadayana eta mangrupakeun pedaran ngeunaan warna kalimah. Jasa hidup sadayana. Jadi urang tos diajar anu kahiji aya kalimah barang, anu kadua aya kalimah pagawean, anu katilu aya kalimah sifat, anu kaopat aya kalimah bilangan, anu kalima aya kalimah anu ngandung kecap pangantetnya. Jadi kalimah anu ngandung kecap pangantet. Janten aya 5 dina warna kalimah. Kumaha siswa-siswi sadayana? Kahartos tina pedaran ibu, mudah-mudahan hidup ngatosnya tasangkan hidup langkung. Faham kana materi ieu, mangga hidup pidamel pancena. Mangga tiasa ditinggal dina layar. Siswa-siswi sadayana, sakitu wae pembelajaran dina materi warna kalimah. Mudah-mudahan kahartos. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.